anak imana sih iya mas dua imah salah baik terus lain tumpang deh nih Nyaho kemana meren paling nangis eta mah marebeun bena Setelah ulin emangnya sih. boros sama naik aing yang ulin ka mall ge diajak handang teh kadang teh kumaha teu bosanna coba is punten teh ari imana botong di palih mananya oh iman si butong itu tuh badi itu tuh kehalangan kedua imah oh iya tuh teh nuhun nya sami-sami Boy, dongnya si Buta mau mantas beli sepeda ya teh. sigana mah sih heueuh mai gitu Beuh, sepeda anyar tuh. Saya tak nemu sepedanya. Naan amat eueuh bos aing mah bisa balik berangken ya. Boy dak Siap bos, enen bos. Boy dak kemana tadi ya Biasa bos, harap tah niis. Boy dak saya mengikuti rumah sepeda ento Ih, jatuh manggi bos. Saya manggi prek. Boro-boro manggih sia main tadi jeung sia bae. Urang gitu bos, sepeda di paling kurir. aduh kadek banget dia tadi ya ngomong sembarangan bae Salah ngomong ya aing kepret. Marem dia tak marem. gua aing kekerek mesen sepeda makanannya ka dia ge Hampura bos ya teh nyaho, tuk hayang teh mulang ngepret ya peres. ya ho bawa awak ge berat hansa sepedahan deh aing mah makanya keajaran lain ya Aduh, siap bos. Tapi ngopi heula ge. Aduh, bos beteng. Oh, bos hayang ngopi. kadai lah gawe gini teh minta kopi bos ayo mang Ah, yo imah nasi butong teh nyaho lah. Emang nanti naon dia? ya kantorkeun sepedahna terus kita tadi pupulintiran teu kapanggih bae imahna Mang, pan tadi perwis yung urang, pan tuh nanya. Ah, mending kini koi, kalau gitu dipakai sepedahna. Mang, nggak sekali kan sepedahna, kayak kamu diantarkan. bener yo kayak leungit moal Tenang, dijamin aman. oge bikeun nya awas mun leungit Siap, tenang memang. Tapi nggak dibayar kan? geus lah tapi bener ya bikeun nasi butong Oh, awas ya mang ulah sampai tadi bikeun nyaku tuh percayaan baik. Nggak sih, gerak lempang itu. awas udah dipaling Emang naik, paling gitu. Dasar, kuliah edan. Oke, lah, kau yang sepedahan. Hebat amat itu nganterkan sepeda aing mah. Kalau jadi meureun bos. Iya bos, geus 2 jam nangguan. Bae. Jadilah hanya ngomong na GPI dianterkeun na. Bos. Tuh dong nama tuh tukang kurirna tuh, tukang paketnya tuh. Pegat. Mana lagi motor atau sopan nama. Oh iya. ih aya naon kitu mang Terus di mana dia? itu mentos anterkeun sepeda mang butong
Pan aing lagi di dia dipegang kasih aku sia. Ya, sia dijual deui nya. Ih, entah. Lagian beda alamat teu jelas sih. Atuh dititipkeun ku kami ka jelema nu make anting, terus make lekbong. Si Junet. Oh bener eta. Cek aing mah si Junet eta kara bos. Masalah di bos, si Masalah teh, Junet. bener. Kalau unjak bae sejuna deui tang kena. Yuk, yuk. Parang saing mah tukang paket motor goreng amat ya beji gobokan. Pada aing nyari ya. Iya dong. Oh, maksud ngajual kebun bosnya nya, Det. Ngeunah bae dia, menang melikeun bapak aing lah. Det, jujur deh. Yo, tapi asiknya ada rusak sih ya. Ah. Apa nih ya ibu? Net, boy minjemnya. Terus pakai baik, mumpung Junet keur bager. Hai, gantian ge boy deui. Sia mah aing kal ke 10 puteran. Wih, burung ya. Hehehe. Sedangkan ge. Makasih Naya. Jangan di bae. Bos, itu lain sepeda nama itu. Oh, itu ciri-ciri menang sepeda aing eta. Ayo saya saperkeun bae. Ayo. Geus kiring jemna. Oke, siap. Wah, Junad. Si Butong di. Oke, ayo nantang. Woi, sepeda aing deh tuh. Ya dia, sepeda bos aing main pakai-pakai bae dia. Ngakuan bae sia. Sepeda aing ieu mah. Ciri-ciri nama sepeda aing ya, nyapranya. Oh, tadi si kurir ngomong gitu, dititipin ka sia. Tuh aing teh nyeunaan dari ya. Besoknya tenan-tenan dia, goblok amat dia. Monyet. Pan aing mah niat baik meureun, Bon. Alah, tadi mau ngaku dia anak buah si Kak Junet. Siap bos. Bos. Yeah.